Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangguli tiasa sasarengan di soksana semung di comantara ngalangkungan channel Carson bake kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang deras ketihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna jadra dina dinten ayeuna bagian anu ka-50 genepna. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalbu mangga mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna? Alhamdulillah pisannya upami damang mah atau kadunu tujuh damang urang doakan ke sadayana mudah-mudahan sadaya panyawatna sing engal-engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamaakeun di sabihara-bihari atuh kituna subarating yang kolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewang brung. Para mitra kaum dangu sadaya jadra anu nelpon kabaturan anaknya tenak dokter Salim langsung disambut jadra ngadaharan naon teh ngajak makan malam di imahna jadra. Dokter Salim langsungnya tujuan tur arek mawa sakumaha anu dikahayangkeun ku jadra sakabeh keluargana nyatana anakna jeung nu jadi pamajikanana tangtuna. Harita Neng Fitri netep kan jadi bapakna. Ama, telepon serang sama. Itu jeung baturan aya ama. Oh, Cek Neng Fitri lantaran paguneman dina telepon teh kadenge ku Neng Fitri. Kurunu kadenge teh bapana hungkul ngajak dahar ka babaturan anak tadi. Sanggeus kitu leos satu Neng Fitri harita ngaleos nu maksudna reka kamar sok biasa manehna mangapalkeun lamun wayah kitu. Jadra oge harita nyampeurkeun kana jadi pamajikan anak anu masih keneh nyangunyar we sukuna di tengah imah bari nonton TV sinetron seperti biasana. Manehna mah karesepna. Maneh anteng. Umina. nya mami bener lucu pisan sinetron resep ya. Gantikeun atuh kana dinya aya bola sugan. Kedeui bola mah. Naon atuh dina ge bola. Cek Neng Sugi harita beri anteng we panonan teu ngareret-ret acan kan jadi salakina. Jadra boga pikiran anu julid ari kitu teh. Manehna sok langsung deukeut diukna teh. Sanggeus kitu tipina dipareuman atuh puguh Neng Sugi harita ngareret. Kunaon ari ama? Kan di pareuman. Atuh da ama menikot kesal sorangan wae itu tadi teh. Hayu kaditu sareng geus peuting yeuh. Cek Jadra harita bari nyabak cangkengna Neng Sugi. Ama? Itu Fitri bisa keluar. Moal Fitri mah geus sare wayah kieu mah tuh. Cek Jadra harita bari ngabopong awakna Fitri anu tetep awakna jangkung leutik sanajan memang rada bener ayeuna mah beda jeung baheula anu cengkring. Fitri geus teu bisa nolak deui ka Jadra. Sabab ditolak oge percuma Jadra anu gede tenagana geus tangtu manehna ujung-ujungna bakal pasrah ka Jadra. Prug harita panto di kuncian. Neng Sugi jeung Jadra geus teu kadenge di sorana. Neng Fitri anu aya di kamar harita ngahuleng we nginget-nginget kejadian tadi beurang sawaktu manehna tarung. Neng Fitri imut gagelenyu lantaran tetela jajaka anu sakampus jeung manehna teh bener-bener babaturan waktu ke SMP anu ngaran Rendra.
Kang Rendra teh nyangka bisa papanggih teh jeung aing. Tapi hati Kang Rendra saruan teh nya jeung aing. Aing masuk sieun we. Hmm, Cek Neng Sugi harita atanapi cek Neng Fitri harita. Neng Fitri anu anteng harita ngalamun beri sungar sengir lain buku anu dibaca iya. Tapi pikiran traveling kemana-mana. Ingat kana jejaka gandang anu sawaktu tadi kumanehna ditulungan. Isukna seperti biasa. Neng Fitri anu geus siap-siap rek init sakola isuk-isuk. Papanggih jeung nu indung jeung indungna jeung bapana anu sarua geus saged deui. Bapana anu tarabiasa nama saged tapi dina waktu harita mah katinggal di dangdan meni rapihna karanan tur make jas. Barang ningali anakna datang harita Sugi jeung Jadra harita neuteup lantaran anakna penampilanna beda dina poe ayeuna. Anakna anu katingali make wedak nu tarabiasa na make wedak tur beuki menor tur geulis keur mah geulis tambah dihias atuh we beuki mencrang boga anak teh. Jadra imut ngaglenyu harita. Fitri rek mangkat. oh nama Umi sarapan heula atuh. Engke we di ditu di kantin ama Umi. Ame jongjon teu kudu ka kantin deui juk carakan meula. Moal Umi tur nuhun engke we. Umi berangkat. Nya jeung ama pan barek init. Nyapu Umi ge kudu isuk-isuk buka sakola ieu teh. Umi ama Fitri ti payon atuh. Nya juk hati-hati di jalan nya. Ulah kekebutan omat. Nya omat ge ulah kekebutan ya udah bahaya na karana jeung mulangna ulah ngaliwatan waktu nu geus biasa. Sok jadi hariwang kena. Nuhun Umi insyaallah. Terus satunya ama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juk. Sanggeus puguh kitu mah harita suntangan seperti biasa na kudu jadi indungna. Cium pelebat tarangna kudu jadi indungna nya tadi jengkun jadi bapana. Nya na keranan ke budak hiji-hijina anu geulis rancunit. Neng Fitri sanajan dina tampilan anggun tapi naik mobilna anu kasebut mewah. Mobil anu eueuh nyarwaan di kampusna lantaran memang eta mobil mangrupakeun mobil anu mewah didama-dama kudu jadi akina pang-pang nama Pak Arman anu jelas-jelas mika non mika resep tur mika nyaah ka Neng Fitri teh lirik ibarat ka incuna pribadi. Neng Fitri lamun pepagih jeung Pak Arman anu geus sakitu kakolotoranna jelas. Neng Fitri teu deuykeun dilepaskeun ku Pak Arman. Neng Fitri hayangna babarengan we jeung Pak Arman oke. Sarua incu jeung nu jadi aki teh saloyog dina sagala rupana. Puguh kerja drama ngarasa bungah nakeranan ningali kadeuketan aki jeung incu sanajan lain aki pituin kasebutna aki tigi non teh aki angkat sebetulnya tapi da geus teu ngaku di aki angkat lirik ibarat ka aki pribadi Neng Fitri. Harita Neng Fitri anu anggun asup kana jero mobil anu warna koneng. Mobilna meni kontras warna koneng beda jeung batur. Neng Fitri harita geus mulai ngagerungkeun mesin mobilna da memang kitu aya mobil mewah mah sok digerungkeun. Wung cenah sorana teh kitu. Sanggeus kitu geleyeung eta mobil. Mang Ugun anu ningali dunungan anak dununganna keluar harita manggut. Bade angkat Neng. Mohon Mang. Punten pangmukakeun. Oh mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam geulis mangga. Cek Mang Ugun bari mangut harkat tidak bisa ngahormatna ka Neng Fitri. Sabab Neng Fitri anu kacidang ngahargaanana oge kamanehanana deui. Teu saru non teh teu sarua jeung batur Neng Fitri mah. Manehna teh mangrupakeun anak buahna, anak buah bapana. Jeung pagawe manehanana. Tapi kala non teh perlakuan Neng Fitri ka manehanana boh mun nganterkeun boh naon henteu nganggap yen dirina teh supir atawa naon. Nu jelas eta pisan anu ditilai ku Mang Ugun. Mang Ugun jelas Mang Ugun ngarasa
kayungyun ku Neng Fitri anu keur mah geulis boga akhlak anu hebat. Mobil anu nyemprung ke kampus nyaeta anu aya di daerah Dago. Kampus favorit di kota Bandung pasti na. Neng Pipit harita katingali ti tukangeunana dina kaca spion aya mobil warna hideung anu ngunag ka dirina. Neng Pipit langsung kerung sebab mobil anu warna hideung manehna teu wawuh. Eta warna mobil hideung teh terus-terusan nempel kana mobil Pipit. Satu tadi tukang teh make jeung ngunag-ngunag mobil aing tadi teh. Nah aing wawuh. Neng Pipit harita langsung ngecius nyejek gasna lantaran mung aya piomongeun deui sabab manehna ayeuna arek ka kampus. Mobil hideung barang ningali Neng Pipit ngagas mobil anu sakitu tarikna. Anu tangtuna kalabakan lantaran beda standar. Mobil anu dipake ku manehanana mobil biasa, sedengkeun mobil Pipit mangrupakeun mobil Eropa anu terkenal nakaranan. Sanggeus teu kaciri deui mobil anu ngunag di tukangeunana, Neng Pipit harita nyalingkerkeun mobilna ka jalan anu beda. Sedengkeun mobil hideung anu di tukangeunana harita katingali ku Neng Pipit anu keur eureun di satukangeun kios. Neng Pipit ningali eta mobil anu nyemplung. Neng Pipit imut ngagelenyuk lantaran manehanana yakin mobil hideung teu nyahoeun Neng Pipit ka mana. Sanggeus ngarasa aman, Neng Pipit harita langsung melesatkeun mobilna nuju ka kampusna. Sanggeus aya di hareupeun kampus, satpam anu biasana harita langsung mukakeun gerbang bari manggut ka Neng Fitri lantaran geus apal saha ari Neng Fitri. Neng Fitri harita asup ke jero parkiran. Reg harita Neng Fitri ngeureunkeun mobilna. Nu saterusna ningali kana parkiran motor. Kang Rendra geus nepi ka dieu kitu acannya. Geus ka kampus. Tapi tika tingali motorna biasana masuk belah dinya motorna teh. Cek Neng Fitri harita bari ngeureulingkeun panonna. Ningalian motor anu beda warna anu beureum. Tapi jelas motor Rendra can katingali nepi ka kiwari. Wah kitu Kang Rendra teh gering gara-gara kamari kitu ka tonyokan. Piraku. Cek Neng Fitri harita. Manehna rek nelpon oge da can apal nomor telepon Rendra sabaraha. Antukna Neng Fitri harita diuk. Pelajaran oge masih kene lila. Ngadagoan Rendra encan keneh muncul. Neng Fitri anu ngadagoan sakitu lilana dina eta mobil aya kana saparapat jamna. Tapi Rendra encan keneh muncul. Ih, kemana Kang Rendra? Moal kitu aing masa lempang. Cek Neng Fitri harita. Barang keur kitu katingali aya mobil anu warna koneng. Aya anu warna beureum, harita asup ka tempat parkiran. Neng Fitri ningali eta mobil apal supirna saha. Nyaetana wanoja sainganana anu ngaran Rina. Ih, si Rina di kakara datang. Aing mau ka keluar. Kayak jadi piomongeun deui mun keluar teh. Cek Neng Fitri harita. Curut harita Rina turun jeung balad-baladna we biasa genepan. Anu sok hayang sa mobil wae kajenting pacocok-cocok. Sanggeus kitu teuing naon anu daromongkeun bari ngareret kana mobil. Nyangka nama meureunan dina jero mobil teh eueuh Fitri. Pok Rina kadenge samar-samar anu bari leumpang ngajauhan. Ojang kampus teh sekali deui kitu. Nyang geus meureunna teh mobilna aya. Kunaon kitu Rin? Teuing aing mah asa sebel kana keranan tah. Aya ngaciwang we kana buukna. Cek Rina ujug-ujug teh kawas kitu. Atuh sararea sareuri balad-baladna teh. Ek teh seuri kumaha. Manehna mah kajenting kumaha ge kudu seuri we. Sabab lamun teu seuri tekor uang jajan ti Rina. Rina anu sapopoena tukang ngajajaran ka maranehanana tangtuna. Kajeun omongan Rina jeung kalakuanana teu pati disukai ku manehanana. Teu pati dipikaresep. Tapi teu bisa kumaha. Nu penting mah manehna beuteungna sarareubeung. Kitu
cek balad-balad Rina aya ditu kangeuna biasa we tingku ciwas nekeranan lantaran teu loba teu panujuna ka Rina karena kalakuanana. Rina anu langsung ngajak ka kantin. Harita teuing naon anu diteangan ku Rina. Bari culang cileung Rina ngajanteng di parkiran. Naon Rin? Aneh. Si Rina cenah datang nya ya kieu. Duka tuh. Barang keur kitu katingali aya mobil anu warna hideung asup ka parkiran. Anu tetela manehna apal nyatana Joni. Joni barang ningali Rina anu nangtung harita langsung laksonan. Tetet. Rina langsung ningali ka Joni. Si Joni deui ayo ka kantin. Cek Rina harita ari diklaksonan ku Joni mah manehna teh langsung kabur init ka kantin. Joni anu ningali Rina init ka kantin harita keluar tina mobilna. Katingali beungeut Joni anu make perban. Dina leungeunna oge make perban. Sedengkeun Joni harita ngurilingkeun paneutupna, brang-brah ningali mobil anu kamari. Anu geus jelas eta mobil hiji-hijina anu beda. Mobil warna koneng tur anu mewah, mobil Eropa. Dina hatena Joni pok ngomong. Si Fitri waya geus ka dieu. Aing rek nyampeurkeun teu ginggihapeun ye. Tapi aing ngadaguan anak buah bapak aing ye. Nasi urang ajar teh can ka dieu kitu. Cek Joni harita bari ngurilingkeun paneutupna ningali ka parkiran, ningali motor anu warna beureum. Anu tangtuna dina sok biasana, motor pangheulana aya tapi ayeuna wayah kitu, wayah kieu can aya keneh. Joni sajog-jogan ngajanteng neuteub kana mobil. Sedengkeun Fitri anu ningali ti jero mobil harita memang teu katingali ti luar mah tapi ti jero mah jelas awas keluar. Sanggeus kitu Joni ngaleos init asup ka kampusna. Sedengkeun Fitri kakara kitu langsung we mukakeun panto jerut harita Fitri turun. Leumpang ngingking asup ka kampusna manehna oge sarua ka kelas. Di kelas geus nyampak babaturanana opatan anu ngadaragoan. Si Rosa ka mana? Can ka dieu geuning? Cek Fitri langsung harita nanya ka babaturanana. Si Rosa teh jiga nama gering tadi teh da cek babehna cenah. Oh, karunya tung ke beurang atuang tingali lamun gering mah. Nya kumang kewe tingalina. Mun datang nya kaberangan paling oge meureun. Oh, gitu. Kamu geus sarapan? Encan bugu ge. Ayo tuh sekalian ka ka kantin. Cek Fitri harita ngajak babaturanna ke kantin. Atuh babaturanna harita langsung daek. Sabab lamun ke kantin jeung manehna geus pasti bakal dipangmayarkeun gitu. Nya ayo tuh. Sararea harita bering opatan ngan anu eueuh teh saurang nya anu disebutkeun Rosa. Cenah mah gering tapi duka kunaon. Harita limaan ngabring ke kampus antara pi ngabring ke kantin. Fitri geus apal di kantin aya Rina. Rina anu geus pernah diwara harita ku Fitri di parkiran sawaktu arek mulang. Barang ningali Rina Fitri langsung neuteub ka Rina anu keur kabeneran neuteub ka dirina. Harita Rina micen paneteupna. Asa gimir ayeuna mah padu teuteub jeung Fitri. Sedengkeun Fitri harita teu masalahkeun. Fitri oge pok ngomong kana babaturanana. Din. Sok atuh rek pesen mah pesen naon? Kamu rek pesen naon? Rek ngapaso ya? Isuk-isuk kene geus ngapaso. Jantina naon atuh kumaha kahayang. Cek Pipit harita bari imut ngagelenyuk. Sanggeus kitu nanti dini anu dititah nanti dititah pesen. Sanggeus pesen dini harita balik di kana meja. Sedengkeun Rina jeung babaturanna teh keciwas teuing naon anu diomongkeun. Ngan teutepan Rina anu kacida ceceubna sabab dirina kamari pernah ngajengkang tur nang karak bengkang lantaran didorong ku tanaga anu kuat ti Fitri. Pok saurangna babaturan urangna babaturan Rina harita ngomong ka Rina. Rin.
si Fitri asa beuki geulis aya namanya. Gelis naon si Fitri kitu we, gelisan urang ka mana-mana. Cek Fitri teu tarima. Ai dina hatena manehna ngomong, Fitri dina poe ayeuna memang beda. Manehna muji kana kegelisan Fitri, tapi ari ngomong ke batur mah manehna tetep wae mung eleh ngarasa manehna oge geulis, tur leuwih geulis ti Fitri. Kitu cek pikir. Anak buahna jep atuh jempe harita teu muji di Fitri. Lantaran nyaho lamun terus-terusan muji Fitri, babaturanana nyata Rina geus pasti bakal ngadat ka dirina. Geus tong uang ka kelas ya. Cek Rina. Ratu Pit nih, Rin engka tuh. Kan seueuh ieu barang dahar oge. Rina harita neuteup ka Fitri anu geus sari-serian teuing aya nu lucu naon. Rina beki kesal we ningali Fitri anu sari-serian suka bunga jeung babaturanana harita. Rina nangtung. Babaturanana harita neuteup ka Rina. Rin, kemana? Geus asa mendek di heula ka kelas. Cek Rina harita. Bari nyimpen duit salemar anu tangtuna jang mayar sarareaneun. Ih, kamu mah. Cek babaturanana kur tibah kitu we hungkul. Rina ngaleos. Sararea harita nuturkeun nu saurangna harita mayar urut dalahar manehanana. Sedengkeun Fitri ningali Rina anu ngaleos. Anu tara biasana mah kamanehanana sok langsung ngadeuketan terus ngomel-ngomel. Ayeuna mah kur ngaleos hungkul bari jeung melong sakedeung. Jigah anu sieun atawa kumaha. Jadi pertanyaan keur babaturan Fitri. Pok serasa urang babaturan Fitri harita ngomong ke Fitri. Bari neutup ka Rina anu ngaleos. Pit. Kunaon si Rina anu jadi siga nu sieun ku kamu kunaonnya? Teuing atuh. Nya syukur we lah ai teu ngaganggu mah. Kajadi-jadi pipaseaeun kena. Cik Rina harita bari ceplak lantaran keur samutut ngadahar baso. Babaturanana oge jep harita teu ngaromong deui, anteng dalalahar. Barang keur kitu harita katingali aya nu leumpang nyampeurkeun make alma mater, eta jalma teh make kacamata jangkung pangawakarana nu taya lian Rendra. Babaturan Fitri harita langsung noel ka Fitri. Pit. Rena kunaon itu make perban sirahnanya? Jeung dina leungeunna oge make perban deui. Red Fitri harita ngareret talaunan ka tukang anu katingali Rendra keur neuteub ka dirina. Rendra barang ditingali ku Pipit harita manggut bari imut. Deg harita Pipit langsung dagdigdug teu pararuguh. Ngadahar baso ge asa dak dumadak wareg dina waktu harita. Rendra, Cek Pipit harita. Pit. Kumaha? naon kumaha Kang? Eta Kang kumaha? Anak buahna nu teu ngarti kana omongan Pipit jeung Rendra harita kur tiba kerung we. Teu loba omong. Alhamdulillah, alhamdulillah naon da. Teu karaos nyeri. Nya kur dinu sakedik lah. Engke oge siang terapi anjing sehat deui. Tah terus di obatan ongkoh wengi teh. Gitu. Atau sarapan? Bade puguh. Yang terus anu segdapnya. Akang bade nyanak sarapan tapi bade ka kelas ayeuna. Engke besok we. Akang bade beli ieu mah di antosan. Harita Rendra ngaleos. Babaturanana Pipit neuteub ka Pipit. Ai si Rendra kunaon kitu? Labuh kamari teh. Labuh. Emang kamu hafal gitu? Nya kabaran Pipit anu nulunganana. Kabeneran Pipit kamari rek pulang. Cek Pipit harita teu ngomongkeun yen manehanana kamari tos tarung jeung balad-balada Joni. Rendra anu langsung harita datang bari nanggeuy babawaanana mangrupakeun sangu koneng karesepna dina waktu harita. Pipit bade tamiah tuh. Terus juga mandikan masih kena ahaya Kang.
Cek Pipit harita beri nunjukeun kana basona anu masih kena setengahna. Lantaran teuing kunaon tadi ujug-ujug enek. Barang ningali Rendra manehanana dak debadak seubeuh baso teh. Anu padahal mah tadi mah lapar. Sanggeus kitu Pipit oge harita ngagarap deui jeung Rendra. Sanggeus bareres dahar sararea harita ngararobrol ting cikikik sare-serian. Loba siswa-siswa harita nu ningalikeun tapi eueuh nu wani ngaganggu ka Rendra jeung Pipit oge jeung balad-baladna sabab apal Rendra mangrupakeun didinya teh kasebutkeun siswa anu boga pangarti dina ulin bela diri nyatana silat. Can apaleun Fitri leuwih hebat tibatan Rendra sanajan dina pangawakan awewe. Tangtuna sararea ge eueuh nu nyangka lamun Pipit ngabogaan ilmu silat warisan ti nu jadi bapana nyatana Jadra nu tangtuna leuwih hebat tibatan sasaha di kampus. Pit. Aya piobrolin ke. Weh aku mah Kang. Dinten ayeuna aya pelajaran sabaraha jam gitu di kampus. Ayeuna mah sakedik mung aya 2 jam pelajaran panginten. Oh, sami atuh kitu mah. Berarti rada anjing kan ya pengen tanya uih teh. Emang mereka mana gitu? Aya picarioseun apa kudu? Nyantosan we engke atuh. Akang anu keluar ti payun antara Pipitri engke diantosan di parkiran we nya. Kalasan akang dina dinten ayeuna nyenak mobil. Wah, nyenak mobil teh nyenak motor. Henteu. Margi motor akang kan kamari teh aya kereksakan janten dikabengkelkeun heula gitu. Janten dinten ayeuna mah nyenak mobil. Oh, nya mohon atuh kitu mah. Cek Pipit harita nya tujuan kana pangajakna Rendra yen engke aya piobrolin cenah beurang. Sanggeus kitu sararea harita ngarareos sabab waktu kelas Pipit kur aya 2 jam pelajaran di kampusna nya kitu di Rendra sarua. Dua anak sararea anak rasup harita ka kelas ka masing-masingna lantaran antara Pipit jeung Rendra teh memang beda fakultas. Sanggeus naon anu dijanjikeun. Pipit harita memang kur 2 jam kelasna. Pipit langsung keluar di kampus di sekolah anu teh di kelas. Ngadaguan Rendra anu masih kene encan keluar. Harita Pipit asup kana mobil. Bari ngadahareun cemilan, senengkeun babaturan-babaturan geus ngarti lantaran nu biasana sok milu nuturkeun. Harita geus dibejaan ku Pipit yen manehanana arek bareng jalan duaan jeung Rendra sanajan hiji ewang mobil oge. Lantaran Rendra dina waktu harita mah cenah mawa mobil, motorna anu memang ruksak kamari teuing naon masalah karuksakanana teu disebutkeun. Nu antukna anu didagoan teh harita muncul ti kajauhan. Rendra bareng jeung babaturanana sanggeus kitu sararea ka parkiran. Rendra harita nyokot mobil anu warna hideung katingali. Saterusna samemeh naik kana mobil Rendra ngareret heula ka Fitri. Kur mere isyarat supaya nuturkeun ka manehanana atuh Fitri oge harita ngarti teu kudu loba omong. Fitri ngagerungkeun harita mobilna nuturkeun Rendra anu geus jalan leuwih ti heula. Semprung duaan harita nyemprung geus nepi ka jalan raya. Sanggeus rada jauh ti kampus Rendra harita markirkeun mobilna di salah sahiji rumah makan. Nu kasebutna rumah makan biasa, rumah makan Sunda. Rendra anu memang sanajan mampu ka rumah makan anu mewah sapertina. Tapi memang Rendra diajarkeun ulah hura-hura anu tangtuna Rendra ngajakna oge kanu kararitu. Pipit teu masalah diajak anu kumaha-kumaha ge nu penting mah ku Rendra. Sanajan manehna eueuh hubungan nanaon oge jeung Rendra, tapi hate leutik manehanana duaan boga rasa ka masing-masingna. Fitri anu geus markirkeun mobilna harita jurut turun. Lantaran Rendra anu keur ngadagoan bari ngajanteng, harita Fitri nyampeurkeun. Rendra bari tuang. Urang kakak ieu we. Urang kakapena nya. Nya teu langkung atuh. Harita Rendra leumpang
asup ke kape nu aya di dinya. Gek harita duana darariuk di tempat anu memang sadia di dinya nu kabeneran aya di pojokan. Eta kape teh dina waktu harita kabeneran keur sepi, kur aya manehna jeung aya tiluan pasang jalma anu dalahar di dinya. Sanggeus Rendra pesen nya kitu di pipit harita. Nya eta pesen minuman henteu makanan-makanan berat. Harita pipit pok ngomong. Kang Rena ngajak pipit ka dieu bener nyerus naon Kang? Pit. Ah, Alhamdulillah urang teh sapatepang di dieu nya. Nya maksud teh patepang deui di kampus di dia menawi teh akang mah pipit ka mana gitu. emang kumaha gitu Kang? Rendra harita teu waka-waka ngomong. Ngadoneuteub we ka pipit. Lain pok ieu ngomong. Ih, Kang mah ditaros teh. Anu nutup gitu. Kedah ti mana ngamimitian ananya? Naon-ana? Nyariosna. Ih, Kang mah. Pipit harita anu teu sabar hayang ngadengekeun naon anu rek diomongkeun ku Rendra. Ari Pipit tinggal di mana? Jadi bumi atuh pipit mah. Maksudna gitu wilayahna daerah mana gitu. Pipit mah di Jalan Pasundan Kang. Oh, di Jalan Kasundan. Emang Kang di mana? Akang mati Kemar. Mamah oge nya Umi da gaduh bumi di Kemar teh. Aduh bumi. Mohon tapi dikontrakeun gitu. Kapungkur mah Umi saurna mah nuju gadisna kapan di dinya saurna mah tinggalna. Oh gitu. Di Kemar apa di mana? Da caket SMA Kantos ka ditu. nya sering ka ditu mah. Akang oge da di tepi ti SMA mah. Gitu. Katu amang ka ditu nya. Kemana ih? Nya ka bumi akang. Ih, alim ih. Arek oge mama gak tanu amangan ka bumi pipit. Emang teu naon gitu. Nyantina naon atuh. Ceuk Pipit harita mere jalan ka Rendra supaya daek sakumaha nu dititah ku bapana. Sok sieun Rendra teh bener anakna Dokter Salim. Pipit harita sekalian rek nanyakeun manehna wawuh ka Dokter Salim atawa henteu. Kang Rendra, Enan. Kang Rendra kenal teu ka Dokter Salim? Dokter Salim. Rendra harita kerung. Emang naon gitu? Dokter Salim teh rerencangan ama. Rerencangan ama. Emang ama Pipit sah gitu? Ama Jadra. Om Jadra. Maksudna Om Jadra. Pipit harita neuteub bari kerung. Emang Akang kenal? Sanes kenal deui atuh ka Om Jadra mah. Kapungkur nuju Akang Ali teh. Om Jadra sering ameng ka ditu ka bumi. Ngan ka bumi Akang. Da pantesan atuh Umi na Pipit kadu bumi di Kemar. Tah bumi Pipit tadi payunan bumi Akang teteh. Emang kenal gitu ka Umi? Umi Pipit. Kenal gitu? Ya kenal atulah. Pan sering ka bumi Akang. Ceuk Jadra harita ngabejakeun. Ngan pedah ayeuna tos sababaraha taun memang tara amengan gitu. Tara panginten seueur kasibukan ongkoh di ama nanti nya bapak Akang na oge sok keluar kota wae gitu. Terus bapak Akang ge wengi teh nyarios urang makan malam cenah sareng nya makan malam di bubina
Om Jadra cenah. Oh berarti kamari teh nelpon sareng Om Salim. Mohon panginten teu terang. Dengan wengi jarios dina dinten ayeuna nya akang oge diajakan ka ditu engke wengi teh. Ngabumina Om Jadra. Duh, menikah tidak pisan bingahna atuh. Pami Fitri putrana Om Jadra mah. Ini asa kebenarannya Kang nya. Nya. Cek harita Pipit oge cek Rendra. Rendra anu memang ngerasa bunga bener-bener bungahna. Sebab buan wajah anu salama ieu kumanehna diincer teh tetela geuningan anakna babaturan anu jadi bapana anu geus manehna wawuh kana jadi bapana nyatana ceuk manehna mah Om Jadra cenah. Ari akang ka dieu bade nyarios naon? Ari Pipit aya nu dipikaresep di kampus. Maksudna? Maksudna mun aya pameget anu dipikaresep di kampus. Dugi ka danget ayeuna mah teu acan Kang. Jeung teu patos ngemutan deui. Oh gitu. Emang kumaha gitu? Berarti pamit teu aca teu aya anu dipikaresep di kampus mah termasuk ka akang oge teu resep. Ih, nah nyarios gitu. Kapan teu aya anu dipikaresep di kampus. Ya kapan anu narosna ge akang. Sanes nu sanes. Pami nu sanes mah nu narosna pasti meureun nanti aya kecualina. Oh gitu. Emang naon gitu Kang? Teu naon ieu. Ih, Kang mah emang naon anu bade dicarioskeun atuh sok atuh. Jadi kabujang siang, ngani ngabi mah terang nyalira kapan di batas waktosna. Oh gitu. Pit. Jujur. Akang teh ngaraos bingah banget, bingah pisan teh. Biasa dipetepangkeun di sareng Pipit. Maksudna kumaha? Mohon. Jujurnya pami jujur mah akang tapi teu kenging nyengsirikeun. Emang naon mah kejeng nyisirikeun sagala? Akang resep ka Pipit teh ti waktos SMP. Pipit harita neuteub. Di waktos SMP? Namun papisah waktos SMA. Margi akang dicanakeun ini akang ka Jakarta. Disakolahkeun di Jakarta, SMA jantan akang SMA di Jakarta. Salami eta akang sering uih ke Bandung tapi teu terang di mana bumina Pipit. Akang oge sering neruskeun karena rencangan-rencangan akang waktos kapungkur di SMP. Tapi teh aya hiji oge teh anu terangeun Pipit teh urang mana gitu. Jeung ayeuna sakola di mana. Dirinya akang buntu tapi ada pikiran mah tetep we. Ingat emut we ka Fitri puguh ge. Kang mah bohong teh mah. Ih, sumpah demi Allah. Nah, make jeung bohong sagala. Fitri harita tungkul. Hate leutik manehna bunga hayang ngaclog we lamun kongang mah manehanana ajret-ajretan ngan kulantaran era. Mun kudu ajret-ajretan ingklak-engklakan mah dareupeun lalaki anu nepi ka bogohna. Pit. Nah Pipit sami sareng akang. Kumahanya? Nah make jeung kumaha? Ya Pipit oge sok kadang-kadang emut Kang. Emut ka saha? Ya emut ka akang. Tak pas kamari ningali di kampus. Tapi kapungkur akang teh meuni cuek pisan, teu disedingin pisan ka Pipit kunaon? Nuju SMP teh akang kacida pisan isina tuh. Tong puji-pujian ka Pipit kasadayan oge akang teu patos ngarespon ieu. Tapi akang seseringna ningali ka Pipit kan. So kadang-kadang maling-maling
Pipit harita ku tiba tungkul manehna oge sering ditinggalikeun sawaktu manehna keur SMP ngan pedah memang Rendra dina waktu harita SMP anu nyong colang sorangan tarane mongkeun lamun neuteub ka manehna pasti tetep deui Rendra langsung ngabalirkeun beungeutna saeutik oge sakemek oge jarang ngomong. Pipit oge harita ti waktu SMA naksir ka Rendra tapi ngan kulantaran panerimaan Rendra anu kawas kitu jiga anu ngapilainkeun ka dirina nu antukna Pipit oge kur tibah resep we hungkul teu wani ngadeuketan ka Rendra keur mah di waktu SMP mah harita meureun lamun dina cintana ge cinta monyet meureun. Ayeuna kasebutna geus dewasa. Enten akang teh sok maling-maling. Jadi tukang paling pengen akang teh. Tapi maling hate nu geulis kapanan. Ih, Kang mah. Neng Pipit harita imut kagelenyu. Hatena dua anak bunga dina waktu harita. Lantaran Rendra anu jelas-jelas ayeuna secara teu langsung geus ngutarakeun eusi hatena yen resep ka dirina. Saterasna kumaha tuh Kang? Ya nu saterasna mah rupina mah akang hoyong teras we sareng-sareng Pipit. Yang teras sareng Pipit. Tah, nu sanes kumaha? Sunu sanesna saha? Nya, aya Rina. Nu katingali resepkeun ka Akang. Ai resep ka akang mah teu nanaon. Nu penting mah akang teh resep ka anjeunna. Ka saha tuh? Nya resepna ka Pipit. Atau oge pami Pipit resep ka akang. Pami teh resepnya akang ge maksa. Kang mah. Pipit harita tungkul bari-bari beungeutna. Manehna kudu ngajawab naon. Hate leutikna jelas resep. Tapi manehna sok loba kasieun. Pang-pang nama Rendra teh kasebutna lalaki anu memang didominasi ku para kaum hawa di kampusna. Hampir kabeh wanoja-wanoja di kampus teh mere perhatian ka Rendra. Sedangkeun dirina anu tetep we acuh di kampus batur ngadadeukeutan ka Rendra ge manehna mah cicing we. Tapi Rendra na sorangan anu jelas ngarasa deukeut jeung Fitri lantaran kahiji Fitri memang hiji-hiji nama baturan sawaktu manehna SMP. Anu kadua-duana aya rasa anu memang ngagalura dina hatena Rendra. Pit. Jujur akang teu tiasa ngabohong kana hati akang. Yen akang teh mika cinta mika resep ka Pipit. Tapi tikara diwalar. Yakin Akang mika cinta ka Pipit. Pipit mah da kurusaki kaayana Kang. Maksana? Seueuran nu langkung geulis. Langkung geulis tapi teu kajamin pan. Henteu sageulis hatena. Emang Akang terang kitu kan hati Pipit. Akang tos ngabaca. Tangtungan sapertos Pipit. Anu tangtosna loyog sareng kahoyong Akang. Kumaha? Pami Akang mika resep ka Pipit pada ditampi. Pada nampi Akang. Pipit teh tiasa masihan walaran ayeuna Kang. Tina naon. Akang bade satiasa tuhu ngantosan walaran tinu geulis. Sok atuh di leuit eta minumanana. Geus tos rada siang ya. Pipit harita geuwat nyokot caina lek diinum harita jiga nu hausna keraanan jiga anu tos dipacok oray. Harita Pipit teu pararuguh dak dikduk hatena anu geus jelas manehna bungah kacida. Sanajan manehna dina teu nanti encan narima tapi hate leutikna manehna jelas geus narima kana cintana Rendra. Tapi manehna kudu nyawalakeun heula jeung nu jadi bapana atawa nu jadi indungna. Sanajan kumahana oge kolotna encan ngijinan lamun manehanana boga kabogoh. Pipit inget kana jadi bapa tur indungna anu mamatahan. Kudu mereskeun heula kuliah. Kudu mereskeun heula diajar samemeh manehanana
boga tamatan hati. Pit, beli bade uih mah tuh kumaha pami aku akang dijajabkeun atuh. Sekanten anak tuh mampir ka bumi pipitnya. Ayo tos kenal mas sareng amana pipit. Nya mangga tuh. Nu antukna harita Rendra cengkat saterusna mayar, pipit langsung ngaleos jeung Rendra kana mobil masing-masingna. Sanggeus kitu gerung duanana harita ngagarerungkeun mobil sanggeus mayar parkiran. Ini ninggalkeun pitempatan nuju ka imana pipit anu memang lumayan rada jauh keneh aya di tengah-tengah kota Bandung. Para mitra kaum dangu sadayana. Harita pipit jeung Rendra anu mah mobil pairing-iring. Duanana geus nepi ka imah anu mewah tur agreng. Mang Ugun buru-buru harita mukakeun panto mobil. Atanapi gerbang ka imahna pipit. Mang Ugun anu manggut harita tur kerung ningali mobil anu warna hideung anu ditukangeunana. Tapi Mang Ugun teu loba omong. Pok harita pipit ngomong ke Mang Ugun. Mang, ari ama tos uih. Oh, ama teh aya tapi Umi mah teh acan uih. Mohon atuh. Harita neng pipit langsung ngajalankeun mobilna nu saterusna markirkeun eta mobil. Nya kitu di Rendra anu ngajajarkeun mobilna jeung mobil pipit. Curut duanana tarurun harita Rendra neuteup ka pipit. Pit. Kumaha Kang? Akang teh sering ke bumi ieu teh da. Sering, tapi nah geuningan teu terang abi mah. Mun kapungkur nuju alit. Berenang pipit oge terang dan nuju alit mah. Hilap deui Kang. Cek pipit harita bari imut. Ayo tuh Kang, kalarasan ama aya da. Oh, harita Rendra nuturkeun. Pipit sanggeus aya dina panto harita uluk salam. Assalamualaikum. Tekung Srila aya nu nemalan nyatana si Bibi. Waalaikumsalam. Raket pantro brai dibuka. Neng. Tos uih geuningan wayah kieu. Mohon bi ama aya. Aya sok atuh. Mangga ujang mangga. Harita pipit jeung nu ngajak Rendra harita nita asup. Kek Rendra harita diuk
dina ruang tamu sanggeus ditah dieu ku Pipit. Pipit langsung asup ke jero imah. Katingali bapana di tengah imah harita keur maca. Ama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus weuih geuningan Pit. Nuhun Ama. Ama. Cek Pipit harita langsung bari gek diuk digigireun bapana anu keur muka laptop bari maca. Aya naon? Abdi nyadak rerencangan. Rerencangan. Saha? Mohon itu Saha? Ulah gugup kitu atuh. Ama itu Rendra. Rendra anu kamari diobrolkeun. Mohon Ama da tapi kenalin ka Ama oge. Oh, mana budakna? Itu Ama di ruang tamu. Ayo tuh Ama. Nya ih. Ceuk bapakna harita bari imut ngagelenyun saterusna ngaleng ka anakna anu geulis rancunit. Anakna anu manja harita tur geulis. Bapak anu gagah tur gandang. Mani payusna keranan anak jeung bapa teh. Sanggeus nepi ka ruang tamu harita Rendra anu keur melenguk barang ningali Jadra keluar jeung Neng Fitri. Harita Rendra nangtung solodor nyodorkeun leungeun bari neuteub ka Jadra. Punten Om. Jadra, Rendra ieu teh. Muhun Om. Tadi Pipit nyanggeus lah. Pipit tadi geus bebeja cenah da wawuheun cenah ka Ama. Kumaha cager Bapak? Alhamdulillah. Bapak sehat Om. Saurna Om kewengi bade nya Om kamari nelpon ka Dokter Salim. Ya Bapak hidup. Geus lila soalna teh panggil Om teh. Omat katanya pentingnya. Insyaallah Om. Bapak teh kemana-mana ayeuna. Kalaresan Bapak nuju aya di Bandung aya teh pun. Nya. Mumpung aya di Bandung puguh ge. Om hayang ngobrol. Soal geus lila pisan kapanan. Pit. Atuh suguhan heula. Wios tengah repotkeun Pit. Mohon ke antasna ratu sakedap. Ceuk Pipit harita bari ngaleos ka dapur. Anu maksudna rek nita si bibi pikeun pangnyankeun kopi jang Rendra oge bapana nya teh Jadra. Sanggeus ngabejaan si bibi tur titah nyieun cai. Pipit harita ngaleos nu saterusna asup ka kamarna anu maksudna rek cucul-cucul ganti pakaian henteu ku pakaian sakola. Tekung silila Pipit harita nyampeurkeun deui ka Rendra anu keur ngobrol jeung jadi bapana meni antengna keranan. Rendra ningali Pipit anu geus ganti pakaianana asa beda. Pipit waktu tadi mah jelas keur make pakaian anu paragi ka kampus. Jeung ayeuna Pipit anu make pakaian sederhana. Tapi tetep dina hate Rendra muji kana gageulisan Pipit. Sanajan Pipit ayeuna keur make pakaian biasa, kur tibah kaos tangan panjang, kahanapna make celana training, tapi kageulisan Pipit jelas-jelas tuning alami. Kitu ceuk pikiran Rendra. Luar biasa Pipit memang geulis. Lain kur ka kampus sungguh kageulisan teh, tapi bener. Ceuk Rendra. Mohon Om. Eta caina diinum heula. Mohon ditampi Om. Pit ditampi. Mohon Kang Rendra, mangga. Ceuk Pipit harita bari imut ngageulenju. Ret kana jadi bapana. Anu kabeneran keur netep ka manehna tuluy harita Pipit tungkul ditetep kudu jadi bapana. Ngarasa era kudu jadi bapana ari keur kitu. Biasana sok lunat lenot kudu jadi bapana. Ari manehna mawa lalaki mah jelas ngarasa era ka bapana teh. Rendra sok atunya dibaturan heula ke Pipitnya.
Om ieu keur nguruskeun biasalah urang kantor. Mohon atuh mangga. Ama bade kalebet deui. Nya pan itu amat tadi keur kagok. Mun atuh ama Om mangga. Sanggeus kitu leos Rendra anak teh Jadra harita ngaleos ningalkeun sapasang lalaki jeung awewe anu geus dewasa. Nyatana Rendra jeung anakna. Harita pok Rendra ngomong, Pit, Ah, tos lami akang teu tepang sareng Om. Pas wartaun gitu. Aya panginten aya kana genep 5 tahun, genep tahunan lah panginten. Henteu kirang lah 5 tahunan panginten. Oh gitu. Emang salami akang di Jakarta oge teu buat tekan tos papenak. Teu kantos. Tapi akang sering ngeuwih ka Bandung. Tapi memang akang tara ameng ka mana-mana di ongko. Januna tuh gitu mah. Pit. Kumaha anu tadi teh teh? Naon teh ya? Nu dicariskeun ku akang. Ih, meni rurusuhan. Nya tuh da teu kieu atuh hoyong nguping. Engke tuh nya. Teh can keemutan. Teh keemutan. Cek Pipit harita ningali reaksi paroman banget Rendra anu robah. Pipit harita ku tiba imut ngagrenyu. Rendra neuteup ka Pipit. Pit. Bawa Pipit motos kadu cadangan panginten. Yeh, cadangan naon? Nya, cadangan naon we? Yang panginten salian teh akang. Ih, amit-amit ih henteu ah. Cek Pipit harita ngangeuleus teh memang manehna teu iwal ti deukeut teh jeung Rendra hungkur. Pamihyong terang makang, pambirti percanten eta oge. Salami ieu teh Pipit mung caket sareng akang. Piraku? Sok we teruskeun ka rencangan-rencangan Pipit. Yakin. Eta mah bari percanten mangga, teu percanten oge mangga. Dahak akang eta mah. Teu bagja akang mah kitu mah. Nah, bagjana. Nah berarti akang anu munggaran caket sareng Pipit. Mudah-mudahan bisa terasna caket. Pipit harita imut ngagrenyu terus luk tungkul. Bareubeu katingali harita beungeutna. Pipin oge anu ka euceuy. Rendra ningali paroman Pipit anu kitu harita beuki gemes we ningalina. Terus nyekeuk seuri. Ih, kunaon gemujeng Kang? Kunaon eta maneh beureum kitu pameun teu? Mana ih henteu oge. Cek Pipit harita bari nyumputkeun beungeutna ku tiung anu ngarumai ka handap pake nutupan kana beungeutna. Teu kana ditutupan atuh tos katingali. Salaresna mah Pipit oge kan resep ka akang. Meni pede. Nya tos katingali we ku raraina anu katingali beureum. Mah, beureum deui, henteu oge. Cek Pipit harita bari nya manehna beureum teu pararuguh we hatena dagdegdug. Barang keur kitu gerung-gerung harita di luar kadenge anu ngagerung. Nu tetela indungna Pipit nyaetana Neng Sugi anu kakarak balik ti sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita Neng Pipit mukakeun panto. Geuningan aya tamu. Harita Neng Sugi neuteub ka jajaka anu sarua milu nangtung. Mohon tante. Tante asa hafal itu sahanya. Kayak di mana nyapal teh? Cing sah Umi sah cing. Mohon atuh nepangkeun. Abdi Rendra. Rendra. Ari paromana mah siga anu apa kesahnya. Rendra imut ngagrenyu. Rendra teh